Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Ayeuna kantun bagian anu ka 37. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui red ngareret ka pelebah tarungna ini jalumpit anu ngadon loba mundur. Mending geura tobat jalumpit, geus kolot urang teh ieu. Hayo we memusuhan deuleu, geura tobat sia. Aki Ruminta nyarita kituna bari mencrong kan ini jalumpit anu harita undur-unduran ka tukang sabara lengkah bari mancuhkeun deui tangtunganana. Gandeng sia, mamatan ngojai kameri deuleu sia mah aki-aki peot. Dewek datang ka dieu teh lain hayang dipapatahan, tapi hayang ngalajiwaan di ika, bongan ngahalangan wae kana satia pamaksudan dewek deuleu. Nah hayang naon kitu maneh teh jalumpit? Nepi ka kitu-kitu teuy nyawa kuring rek diala sagarupa deuleu jalumpit. Bongan maneh deuleu geus nyelepkeun mustika Ratu Malkasari kana raga muridna si Emi. Ku kituna nyawa Andika kudu jadi gantina deuleu Ruminta. Olo sugan teh lain eta anu dimaksud ku maneh teh deuleu jalumpit. Heeh deuleu, jeung Andika kudu nyaho kiwari si Emi geus modar ku leungeun dewek deuleu, bugangna dipiceun ke jurang ku aing deuleu sia jalumpit. Baru kejem tur telong geus atuh tindakan Andika teh lamun kitu mah jalumpit. Nepi ka dibinasana eta adik kuring anu tetuah teu dosa jalumpit. Memang geus sakuduna deuleu Ruminta. Adi Andika paeh kudu dina leungeun dewe. Jeung ayeuna Andika bagian pamungkasna anu kudu ajal ku leungeun dewek deuleu sia Ki Ruminta. Rasakeun sia. Iya! Curelat. Deleng. Nini jalumpit ngagero tarik bari loncat. Dina leungeunna nyampak geus nyekel ieu ku sisa sikuna anu sok digunakeun pikeun pakarang. Jarum-jarum racun pating gurilap tina eta itu. Kacepetanana susah pikeun diudagna ku panon jago atah-atah. Komo ku jalma biasa mah geus moal bisa katingali nini jalumpit dina ngalakukeun gerakan jeung ngagurilapna jarum-jarum racun. Sedengkeun si Malakabodas sarua harita teh keur dirangseg ku dua lawanna ku Gopur jeung ku Neneh. Jarum-jarum racun pating blesat tina eta itu ku sisa sikuna barang jeung jorelatna badan jalma anu pating jorelat silih samber. Nepi ka luut leet ku Kesang, Gopur jeung Neneh bari hatena jadi teu pati panceg ujug-ujug inget ka juminten katempo tadi aya nu ngiwat. Gemes musuh hesewe dirubuhkeunana, malah sabalikna ngadon maranehna duaan anu mindeng kabeunangan ku panarajang balasan si Malakabodas. Nini jalumpit oge sarua dirina mungguh teu nyangka Aki Ruminta leuwih unggul pangartina tibatan dirina. Hiuk curelat plos jirim Aki Ruminta teu beda we ti kalangkang linghas naker. Panona seukeut lir mata heulang bisa nempo ngablesatna jarum-jarum racun anu muru awakna. Hiu plak-plak dek. Ini jalumpit ngagero sabab pigelang leungeunna beunang diketig ku Aki Ruminta. Meh ampir we itu ku sisa sikuna ngacleng tina ceklanana. Curelat kolebat. Ini jalumpit maju deui dina panarajang anu leuwih garang. Ngan orokaya Aki Ruminta geus leuwih bisa ngukur nepi ka mana kakuatan nini jalumpit. Harita jirim Aki Ruminta beuki linghas
jeung teu kanyahoan mun males narajang. Hiu plak-plak deus celeng cekuk. Pikeun anu kadua kalina pigelangan leungeun ini Jalumpit beunang deui dikatig ku Aki Ruminta. Bari iteuk wesi sasikuna terus maceleng ayeuna mah jauh naker. Jeung iga burungna jadi korban tajongan suku Aki Ruminta. Ini Jalumpit harita teh geus rek ngajorelat di luncat narajang lantaran tetap penasaran hayang ngarubuhkeun Aki Ruminta. Tapi gerakanana ngadadak ngarandeg sabab kadengi aya sora anu ngagedebut lebah deukeuteun manehna. Ieu wasi sasikuna ambles mesa tengahna kana beuteung bari ngucurkeun getih. Horeng si mana horeng anu ngagedebut teh Juminten anu kateblus anu katubles ku ieu wasi sasikuna. Juminten! Juminten! Ini Jalumpit ngagero tapi ngadon ngahulang jiga anu kasima. Gopur katut nene anu masih sumanget ngarangseg ka si Malaka Bodas ku ajian balung wesina. Sinar beudem pating barasat langsung we harita Gopur jeung neneh jadi kabagi perhatianana ka palebah Juminten anu ngagoak bari ngagedebut murag. Antukna runtuyan panarajang si Malaka Bodas keuna karena kelemahan anggota badan lawan. Corelak celeng jebrot siung cerbet deus jebrot panggiung tarik deug. Gopur jeung neneh pating barang kieung ka tukang. Tur dina waktu anu meh bareng nini Jalumpit jeung Aki Ruminta pating garajleng rek nyamber awak Juminten. Ngan orokaya nini Jalumpit eleh cepet awak Juminten beunang dipapag ku Aki Ruminta. Satsiut celak kap cedeg. Gopur nenek gancang tinggalkan ye patempatan gancang. Nempok kitu nini Jalumpit gancang ngajakan Gopur jeung neneh ninggalkeun eta patempatan. Taya kasempetan pikeun bisa mawa Juminten ka pademukanana. Harita kapaksa nini Jalumpit kudu ngejat ninggalkeun eta patempatan. Sabab lamun dituluykeun moal bener. Jorelat celeng. Haita Gopur katut neneh meh bareng pating jorelat ninggalkeun eta patempatan. Bareng jeung kitu Ambu Ruminta katingali kaluar deui ti jero imah bari rawah riwih. Juminten anak ambu. Saha atuh anu geus ngajadikeun hidup ngaranapan nasib kieu teh Juminten. Cik Ambu Ruminta muru ka Juminten anu keur dipapayang ku Aki Ruminta bari mandi getih. Rek dibawa ka jero imah tur kayaan make bajuna anu geus teu rapih deui. Kapaksa eta Juminten ku Aki Ruminta ukur digolerkeun di tempat anu ieu. Sirah ditumpangkeun kana lahunan. Bari pegat-pegat dina sesa-sesa tanaga anu panungtung kadengi Juminten cumarita. Nah aran Dika bet ngakukeun kuring anak Andika kunaon aya naon ieu teh cek Juminten. Ambu Ruminta anu harita gancang nembalan. Anaking Juminten hidup teh nya anak emak, hidup anak ambu, hidup nalika keur orok umur 3 tahun diculik ku si Nini Jalumpit. Hidup teh budak kemar jeung Gopur katut nenek anu pangleutikna ukur ised 1 tahun dina umur. Sabab harita ambu beres boga anak teh sedangkan nalika hidup di luar gubrak ke alam dunia bapak hidup nulikeun tapak ngalap ilmu panemu anu rada katunda nalika keur jajakan can hasil diasakeun pangarti anu kacanggih. Jadi hidup di luar teh sabenerna mah dulur sakandung kitu ta Juminten anak ambu. Ngadengi kitu Juminten dina
napas anu geus lep-lepan katingali ngucurkeun cai mata ramisak ngalamere mapai pipi. Hapunten abdi ambu abdi te apa sugan abdi lain budak ambu jeung abah sarta ari neneh sari mana pangais bungsu saha adi bungsu abdi teh ambu adi hidup teh Julpikar ngaranna Nyai Gelis anaki. Ayeuna Julpikar si bungsu keur tapa ngasakeun elmu anu opat poe deui oge Julpikar bakal rengseng ngalakonan tatapana Gelis. Si Malaka bodas anu ningali eta kayaan teu wudu ngembeng ku cimata. Dirina mah rumasa teu boga indung bapa teh estuning sanyana. Ti leutik dikukut ku Maemi nalika kajadian imahna aya nu ngaduruk indung bapana jadi korban ku jalma-jalma anu duka teuing ti pihak mana. Juminten tembong imut sakitu mah daya tahana masih keneh kuat teu langsung ajal ti sabantrak ditublas beteungna ku Mbah Samudra bari kabur satutas ngalaksanakeun pamaksudan bejadna Mbah Samudra. Bagja dina poe anu panungtung abdi bisa wau saha abdi sabenerna jeung apal saha kolot abdi pileuleyan ayang minum pileuleyan ambu abah pileuleyan ceklek sing kuat Nyai sing kuat tong ninggalkeun ambu Gelis tong ninggalkeun ambu muhun ceuk sing kiat ceuk hapunten abdi ceuk. Ambu ruminta jeung si Malaka bodas jadi cerik balilihan. Aduy teu wudu milu sedih waktu nempo kana eta kaayaan. Pan kitu deui odoy katut aday sarua pada nalangsa hatena harita. Ngan iwal ti aki ruminta we anu katempo tetep tenang tur teger teh. Ridho pasrah sadar tul ikhlas kana naon anu geus ditangtukeun ku anu murbehing alam. Anu hirup bakal maut, anu nyawaan bakal lepas nyawana. Hirup lain menang kahayang, maut teu bisa diembung-embung, pasrah sumerah nalika roh juminten kudu mulang ka kalanggengan. Sorana beuki halon jeung pegat-pegat. Wayana ambu abdi tos teu kiat abdi diguna sika ku Mbah Samudra lanceuk sapakuron si Jalum Pit omat sadarkeun gopur sareng nenek abah tuturkeun sarta turutan kalimah abah anaking. Tur sameme nyawa juminten lepas ku aki ruminta gancang ditungtun pikeun ngucapkeun kalimat syahadat anu ngawardonan anu ngalikeun anu ngalayat kabeh urang Cikoneng wungkul jeung lembur tatangga anu deukeut ngaregimbung di mah ki ruminta sabada apal yen
anu mawa teh anak Aki Ruminta anu mang puluh-puluh tahun leungit ayeuna karek kapanggih deui baringan ukur poe panungtungan. Para warga Pilemburan jeung tetangga Pilemburan kabeh daratang ka imah Ki Ruminta tur ngarasa simpati ka keluarga Ki Ruminta. Tangtu KBG ngilu bela sungkawa. Ambu Ruminta batina langsa hatena. Bari pamuhalan bisa males pati ka Mbah Samudra anu tangtu bakal leuwih luhur pangartina iwal ti Aki Ruminta anu kudu ngayonanana. Cag tunda anu kacarita. Caturkeun deui ayeuna Nini Jalumpit nalika ngejat ninggalkeun lembur Cikoneng teu langsung mulang ka padumukanana lantaran hanjelu ku sikep Mbah Samudra anu ngadon leungit ninggalkeun maranehanana. Dituturkeun ku Gopur jeung Nene, hate Nini Jalumpit terus marung kawut. Kumaha kayan Cejuminten ini? Cukup. Mane montong nyabit dari si Juminten deuleu. Nya kunahan ini? Nini teu nyaah ka kanu jadi murid deh Nini. Lain teu nyaah deuleu, tapi nyawa sorangan. Si Juminten beunang disambar ku si Ruminta. Setan teh kurang ajar tak aki peo teh. Nya non hubunganana jeung Cejuminten atuh eta Ki Ruminta. Bet newak Cejuminten pasti ngalayang jiwa nagran ini. Nya eta pisan anu jadi pamikiran dewek teh. Si Juminten aya nu ngaroga hala, tapi mustahil mun Kang Samudra anu ngalakukeunana mah. Tapi sadeui atuh anu geus tega ngaroga hala si Juminten. Da sidik si Ruminta keur taruh ngalawan kula. Tuluy Arandika dua ngalawan si Malaka Bodas. Sedangkan si Ambu Ruminta mah panda jedog di jero imah. Manya Kakang Samudra anu geus ngaroga hala nama. Nya terus ka mana tuh ari Mbah Samudra ayeuna Nini? Karu eta anu matak jadi bingung kaula teh deuleu Gopur. Mata kayu ayeuna urang paluru. Palang siang bisi kumaha onam kieu. Ayo. Ini Jalumpit teu curiga mun Mbah Samudra anu geus ngalakukeunana. Anu ngagunganna sika anu nandasa ka Juminten. Nyangkana aya jalma lian we anu ngabalukarkeun Juminten cilaka sarta Mbah Samudra leungit. Tapi leuwihna ti kitu Nini Jalumpit kurang sugema waktu ditanya ngeunaan Juminten aya hubungan naon jeung Aki Ruminta. Nene Sarimana ayeuna mah anu tumanya. Nini Guru, cobi atuh jelaskeun ka abdi duaan. Naon sababna pangna Aki Ruminta milu newak Cejuminten anu keur sakarat? Panon Nini Jalumpit tembong mureleng dampaleungeunna mata nampiling pipi kencana Nene Sarimana siuk celebet. Aduh. Nepi ka ngaburinya ira rasaan Nene. Jeung peureus pipi Nene karasana waktu didampiling ku Nene Jalumpit. Gopur meureud deui panonna teu tega ningali Nene ditampiling. Pelet ke tembe bibir teh sia, tara-tara sia bawel pisan. Nyaho aing oge lieur mikiran eta kayaan. Ieu mah haben we jeung haben tatanya sia. Nene Sarimana ngeluk tungkul teu wanian deui nembal. Sedengkeun Nini Jalumpit pangna kitu teh sabab embung ngajawab anu sabenerna. Lantaran geus nyaho manehna mah Juminten jeung Gopur katut Nene teh anakna Aki Ruminta pisan. Matak pantes bet nyamber awak Juminten anu keur sakarat teh. Tapi aya deui anu matak heran. Nah apal ti mana Aki Ruminta Juminten teh anakna. Ini Jalumpit ngadon ngarandag gelempangna bari ngahulang. Nempon ini Jalumpit bangun terus ngahulang. Kadenge Gopur ngomong, tos Nini teu kada demutan deui ayeuna mah. Oge Nene ulah nanya wae kan ini guru deuleu. Jadi we ditampiling eta pipi tuh. Tingali si Nini guru ngalamun wae ayeuna kunaon ieu. Geus ulah demutan ini. Teu naon.
Iya memang salah kuring Gopur. Walau neneh pondok. Ini jalumpit kadenge ngeh keh seuri kaambekna leungit deui. Hampura nenek, hampura. Kula tadi lain ngahaja. Kula bingung ku pijawabeun. Kula bingung ku pijawabeun tadi teh teu nyaho. Kudu ngajawab kumaha. Teu nanaon ini guru, hapunten abdi. Tos janten nini guru ambek. Dihampura ku kula deuleu. Ayo. Urang nulikeun deui lumampa ayeuna mah. Muhun mangga nini, mangga. Urang lajeng we lumampana nini. Atuh, geus kitu mah tiluanana tuluy lempang deui. Ngan dasar kitu we. Harita maranehna bet ngaliwat ka pamakaman anu aya dina Ringgul. Lebakeun hunyur tempat di mana Julpikar keur tatapa. Nini jalumpit anu salila ieu sok ngawaskeun keluargana Ki Ruminta ti kajauhan. Jadi nyaho saha anu keur tapa teh. Milik mah sanu apal. Kolotna teu beunang. Ayeuna anakna nu bakal beunang deuleu. Nini jalumpit ngomong jika kadirina sorangan. Gopur jeung neneh bisa ningali kanu ku nini jalumpit katempo. Ngan teu apal saha-sahana eta jalma anu awakna di ruang dina taneuh samet beuheung. Nini jalumpit surti gentak harita cumarita. Tuh, itu teh anakna si Ruminta deuleu. Kasempetan anu hade yeuh pikeun urang sararea. Alus kasempetan ayeuna pikeun maragatkeun nyawa anakna si Ruminta. Cik nini jalumpit. Baru eta teh anakna si Ruminta nini. Nah saat teh geuningan ini si Julpikar ngaranna teh euy Gopur. Gampang modaranana sabab keur husu dina tatapana. Hayo buru gerapodaran eta mangkluk teh deuleu Gopur. Nini jalumpit marentah sangkan gancang Julpikar dibinasa. Anu pikeun Gopur katut neneh mah moal ieu apaleun Julpikar teh dulur sakandung anak bungsu ti Aki Ruminta. Nalika keur kitu uluh waktosna kabujeng seep. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.